sok sederhana mata kraos dituangna. Contona rasa nikmat kacida lamun dahar jeung pais pedas ditambah ku bala-bala kongkoho karedo bencar. Komo lamun tuang karedo pameget sila istri ma embok cai wadadina batok yakin tuang pasti bakal rewok. Terus nyobian dinyuci kopi dileutna dina saung awi. Komo bari aya belum hui yakin pasti hoyong nambah deui. Raos bisa nyobian bajigur dieut nuju hujan ngaguyur disarengan ku kue cucur diopi bareng jeung bulur. Nyobian liwet khas urang Sunda uangna botram sareng mitoha pamajikan nu ngisi ganana kuring mah tinggal daharna kuring mah tinggal daharna kuring mah tinggal raosna. Mantap pisan.